Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ke-20 nya. Ye karya Ibu Enok. Kumaha lajengna ye carios mangga urang kawitan. Ngarasa aheng jeung hayang masikeun si Sudin terus we kaluar ti warungna. Kituna nyidik-nyidik kana warungna asa nu teu robah jeung deui ti luar katempo pisan pasakan geus sadia dina jero etalase. Nahanya majarkeun warung kuring tutup apan katempo pisan ti dieu oge kaca geus meunang ngelapan. Piraku we teu katempo mah nya ku batur, ceuk si Sudin bingung jeung teu ngarti. Nya ditukangeunana harita aya nu keur ngabangkong kadenge sorana beuki deukeut. Nyanya ayeuna mah pasakan Oning mending ngeunah euy. Ngeunah alah anu seungit wae. Teu jiga kamari-kamari hambar pisan euy. Benernya teh. Kang Sudin Kang, sinarieun warungna karek muka. Ceuk nu saurang kituna tumanya. Apaan ti tadi warung oge geus muka. Kuring tadi liwat can masih kene nutup Kang. Piraku apaan tadi oge muka. Kuring nempo maraneh laliwat lain. Puguh tadi teh henteu warung meh. Warung akang teh masih kene nutup aslina Kang. Nya sugan kuring anu poho meureun. Teu loba omong jelema duaan teh. Terus indit jol deui nu datang blus asup ka warung Kang Sudin. Akang biasa Kang cikopi sareng gorengan dibungkus. Siap. Gancang Udin kituna ninyuh cikopi 2 jeung gorenganna. Ye Kang ye. Ceuk Sudin kituna ngasongkeun bungkus gorengan jeung cikopi. Sanggeus kitu mah mayar jung wae nu meuli indit. Mangsa geus rumangsang apal jam sakitu wayahna sibuk manehna. Nu rek meuli sok paheula-heula nya kitu deui teu kalayanan. Si Sudin jeung pamajikanna kituna siap-siap loba jelema mah nu liwat. Ngan aheng deui wae nu liwat. Gujrud wae lempang ka warungna Oding anu parantina sok meuli ka manehna. Ayeuna pindah ka warung si Oding. Kang, kunaon nya Kang? Aya nu aneh kitu Kang. Aneh kumaha Nyai? Itu jelema teh sinarieun nya. Melina sangu ka warung si Oning teu siga sasari geuningan Kang. Nya parantina mah pan jam sakieu geus pasasedek anu meuli sangu. Ayeuna mah asa cangkeul geuningan Kang. Nungguan jelema saurang oge. Jadi tiiseun warung teh ceuk pamajikanna harita. Badina oge ulah sok kitu Nyai. Ngadanna oge rejeki. Geus di dituna meureun usaha teh aya sepina, aya rame, acan biaya meureun. Kege loba nu meuli mah Nyai. Anya ege Kang nya.
lumayannya atuh bisa ngaso heula teu capek teuing ayeuna mah Kang nya. Teu karasa adzan lohor kadenge ti tadi ngan nu meuli ka warungna acan keneh aya datang. Har gening Kang geus setengah hiji gening kituna pamajikana sabari luak liuk kaluar nu meuli taya hiji-hiji acan geningan nu datang ngan manehna nempo warung si Oding geus pasasedek wae ti tadi malah oge nu nungguan di saluareun warung. Vinarion nu meuli teh ka ditu kabeh aneh garendeng si Oding hari si Sudin harita. Naon Kang sok kegerendengan kitu? Aeh henteu itu tuh tempo nyi. Warungna si Oding ayeuna mah rame nya. Alhamdulillah ngan warung urang jadi tiiseun kieu geuningan nyi. Jiga kuburan geuningan. Aeh nya naon cek kuring oge yeuh. Aya nu aneh ieu teh Kang pasti. Ulah suujon nyai dosa atuh dosa seujun teh. Tapi da enya Kang ieu keur jongjon ngawangkong duaan datang kadinya nurek meuli gukgek aya tiluan nurek meuli sangu. Akang naha goreng bala-bala tem nih Hasyem. Adonana nu kamari kitu Kang. Nya digorengkeun deui geuningan ih meuni Hasyem kieu. Iraha Kang, iraha. Nya keur isuk teh apan isuk kuring meuli gorengan jeung cikopi. Jaba cikopina teh geus tiis. Piraku atuh tiis mah. Aslina Kang ya iraha atuh kuring komplena ukur ayeuna wungkul. Aduh hampura atunya ayeuna rek dahar jeung naon. Biasa wae Kang nya. Nya siap. Goreng ge biasanya Kang nya. Nya siap. Pamajikan kituna nyiapkeun sangu jeung deungeuna samementa nu meuli Kang Sudin nyiapkeun cai enteh haneut jeung nginumna harita. Naha sangu teh kini kieu yeuh jiga taneuh geuning rasana ceuk nu saurang kituna ngutahkeun sangu nu rek dihuapkeun. Ari nu gigireunna molohok. Nya bener sangu kuring oge dicampur jeung taneuh meureunan. Cetruk kadenge nu saurang mah aya nu ngagayem huntuna. Berele sangu diutahkeun kana dampal leungeun. Naon ieu? Ieu masih gamenyan euy. Ieu mah ceuk nu saurang kituna. Astagfirullahaladzim. Nanaonan ieu teh nya aya naon? Nya Kang Sudin ge bingung kitu teh teu ngarti acan oge reureuh tina kabingung. Pok deui aya nu ngomong harita. Sok aya wae ieu mah yeuh. Eta dina jero endog naon meuni uyah ku bilatung euy uyab. Loba bilatungan atuh Kang. Astagfirullah Kang. Naha atunya pamajikana gempeur geuningan teu percaya anu ditempona saumur dagang sangu karek ayeuna ngalaman kajadian samodel kitu. Hampura Kang nya gentos deui wae sanguna kudu anyar seug deungeunna mah milih wae jeung naon bae oge bebas gratis Kang. Henteu nih henteu sieun mung daharna oge bisi sieun balatung deui. Sieun mung dahar deui geus teu kuat. Ari nu saurang mah kituna utah uger asa gila meureun ningali bilatung uyab dina jero andog.
Ih, kapanggih ay namanya. Akang teh mujanya. Make panglaris ujang. Ih, sok aya wae ieu mah. Oh, paingannya. Paingan warungna rame ti bareto. Sing horeng make dukun nyai teh. Ayeuna mah kabukti sia. Kagorengan Akang Sudin. Astagfirullahaladzim. Henteu pisan-pisan kuring mah make nu kitu. Sing demin oge henteu. Kuring mah daek susumpahan naon bae oge. Buat di bareto urang teh di parab nu kitu. Meureun euy. Garilat teuing euy di parab nu kitu mah. Geuleuh ku bilatung dulu. Sieun bong kapok ka dieu deui. Kang, kemana Kang? Cek si Sudin kituna ngagerowan nu meuli indit. Anu indit di warungna hadita. Aya naon ieu teh? Cek ayeuna nanyar datang tumanya. Eta euy. Kang Sudin make panglaris, loba bilatung jeung taneuh kuburan dina pasakanana. Geuleuh atunya, geuleuh. Matak oge urang ka warungna Oding bae euy. Ulah ka warungna si Sudin deuleu. Astagfirullahaladzim Kang. Kunaon atuh Kang? Warung urang teh jadi kieu. Sabar nyainya. Meureun usaha teh urang keur didoja. Meureun urang teh loba pohona meureun. Kurang sodaqoh meureun nya. Gusti Allah keur mepeling ka urang meureun. Sangkan inget sodaqoh jeung hakna we anak yatim. Nya beja ka beja. Antukna warung Kang Sudin sepi pisan ti iseun. Taya nu meuli ti balik jeung warungna Oding. Ayeuna mah warungna mungkin rame. Samalah mah marema bae bos-bos proyek sok mampir ke warung si Oding harita. Sanggeus menang saminggu ti harita ti saprak kajadian warungna si Sudin sepi. Rajeun aya nu datang ukur meuli kopi jeung opieun sangumah jeung pasakan Namru bae. Kalakah miceun wae unggal poe sok aya hawar-hawar beja cenah ti batur. Ari mangsa tengah peuting sok aya budak leutik umur 7 tahun. Kituna kermuiran bae warung si Sudin sabari cacaleketekan bari seuri. Barang disampeurkeun budak ngaleungit aya deui nu nyarita. Kunaon warungna si Sudin tutup wae. Disangka mah Kang Sudin jeung pamajikanna keur balik ka lembur. Yo, batur. Urang ge sok ngadenge cenah kamari. Ari peuting sok aya budak leutik umur 7 tahun kermuiran wae warungna si Sudin. Wah, eta meureun nya jurigna euy. Kituna teh seseurian wae. Barang disampeurkeun ngaleungit budak teh. Wah, budak jurig meureun nya. Euy, matak oge matak sok balik ka ditu deuleu. Sieun dewek mah euy. Bisi eta deui. Matak oge, keun bae lah.
montong deui ka dari tudaharna, mending kene di warungna si Uding we, si Oding. Ya bener gitu tah. Sanajan loba beja nu aheng tapi Sudin teh teu wani nuduh atawa nyalahkeun batur mah teu rasa aya curiga goreng sangka. Anjeunna mah malah ngupahan ka pamajikanna kudu loba sabar jeung istighfar cenah. Nyai sabarnya nyainya. Kudu sabar ayeuna mah. Ayeuna mungkin urang keur di doja. Kudu tawakalnya. Anu keur adanapan ayeuna. Nya Kang, nya Kang, si Ujang bieu nelpon. Naon cenah nyai aya naon? Nya wayahna daftar ka SMK Kang. Kudu ngayakeun duit 3,5 juta jang pendaftaran sakola. Acan jang seragamna buku sapatu si Eneng. Ayeuna geus asup SMP. Kudu 1,5 juta cenah. Daftarna deui kumaha? Jeung papisahan sakola SD ongkoh 200.000 mata kana 10 juta kitu Kang kumaha cek pamajikana kituna ngabudalkeun ka pusing. Sabar nyai nya. Engke ge aya rezekina. Ti mana atuh yeuh rezeki teh ti mana? Geus saminggu warung teh sepi, tabungan geus eueuh, jang modal ukur 5 juta deui, moal matak mahi Kang moal. Nya geuning ayeuna mah usaha kalah beuki seuseut, padahal pangabutuh ayeuna tinggal selentrong wae geuningan nyai. Nya kumaha Kang, lamun dagang sepi bae kieu anu aya kalakah bebeakan geuningan urang. Aduh kumaha ieu teh nya? Menggeus nyai atuh meureun, geus lain rezeki urang. Diteruskeun oge moal balik usaha. Mun urang mulang wae ka lembur, usaha we nya sabisa-bisa di lembur. Kumaha ieu? Nya terus biaya jang budak asup sakola ti mana Kang ieu? Atuh bingung-bingung teuing nyai. Jual sawah we nya. Jang daftar budak sakola mah jual. Asalabar Kang. Asalabar nyai mah. Kumaha deui nyai? Wayahna nya da budak kudu sakola. Ulah kalakah beuki hese. Usaha beuki hese. Aya-aya wae we, urang aya wae urang jual. Kek urang sugan bisa kagantean deui nya. Kumaha nyai satuju? Aduh Gusti, asa waraas reninggalkeun tempat teh yeuh. Teu karasa 10 tahun urang teh batuah di dieu. Kari-kari ayeuna rek ditinggalkeun. Kumaha deui nyai? Da meureun rezeki urang mun samet dieu. Yeuh, ayeuna mah kudu alhamdulillah we. Salila 10 tahun di dieu geus boga imah, geus bisa kabeli sawah. Wayahna nya gantian jeung batur. Urang teh kudu ikhlas ayeuna mah. Nya atuh ari kituna mah nya Kang. Mugi wae nya urang teh bisa usaha deui di lembur. Tembal pamajikanna kituna semu ngahlas. Nya antukna Sudin jeung pamajikanna cenah mutuskeun balik wae ka lembur. Samemeh indit ninggalkeun tempat usaha. Sudin jeung pamajikanna amitan ka Oning jeung Oding ngahaja datang kituna ka warung. Kaayaan warung Oding harita keur pakupis di dapur nyalira. Salakina tacan mulang wae ti pasar. Meni seungit nyai kaambeuna pasakan Nyi Oning teh si geulis. Kerentas Sudin kituna keur leumpang. Kang asa bau menyan nya.
Bau menyanti mandi dele nyai. Bau sengit ieu mah. Bau pasakan nyoning. Aduh, meni nyelading sengit. Bangun anu nikmat pisan ieu mah. Ih, ari akang na teu kaambe Kang. Bau menyan ieu mah jeung bau hangru. Ih, ulah kitu nyai ye. Bisi pajarkeun urang teu suka. Bisi kadenge ku batur. Ke jadi fitnah. Dosa fitnah teh nyai dosa. Ceu yayah kituna teu ngomong deui ka salaki. Kalakah jebi terus nuturkeun ti tukangeun salaki. Assalamualaikum ning. Waalaikumsalam. Sahanya rek dahar mah kelanya caacan asak. Cek Nyi Oning tegeg kituna. Sanes. Ieu mah kuring Sudin jeung pamajikan. Ae, Kang Sudin, nya aya naon Kang isuk-isuk ka dieu? Boa curiga, dalah di kumaha ieu? Kang Oding teh can mulang deui. Garendeng Nyi Oning harita. Oning keur sibuknya sora ceyayah kadenge di luar. Kela sakedeungnya bisi tutung tembal Nyi Oning kituna sabisa-bisa. Aduh, kumaha ieu teh aduh. Lamun Kang Sudin jeung ceyayah nyarekan kuring. Aduh Kang, buru mulang atuh tulungan kuring. Cek Nyi Oning kasieun kituna bisi apal cenah kalakuan manehna. Sanajan sieun bisi diontrog kituna wae Nyi Oning ngawani-wanikeun nepungan ceyayah samu rurusuhan ti dapur. Terus lempang ka hareup sabari nyingsatkeun samping. Aya naon ieu teh Kang ece? Cek Nyi Oning sunyat kituna tumanya sabari rutret kanuduaan. Bangun reuwas jeung sieun bisi katampuhan harita. Oh, tayana naon ning? Ai Oding ka mana? Nyaeta tacan mulang salaki teh balanja di pasar. Nyaya naon kitu duh asara reuwas ieu teh. Oh, ente ngan kuring jeung pamajikan teh rek amitan, rek mulang ka lembur ayeuna. Mulang kunaon atuh nya aya nu teu damang di lembur. Geuning aya mobil truk sagala. Oh nya, jang muat parabot nyai. Nah, kunaon atuh dibawa kabeh. Nya, bade liren we ayeuna malah moal dagang deui, rek usaha di lembur, nyobaan we kitu tah. Usaha kana naon di lembur teh? Tani. Nya, usaha mah kana naon wae, da geuning ayeuna mah dagang di dieu rada sepi. Tajika tahun-tahun ka tukang dagang teh rame. Ayeuna mah geuning seut. Oh, kitu. Nya ari kitu mah atuh hati-hati wae nya Akang ece. Heeh, nya geus kitu mah heueuh lah. Rek balik kami mah cek Nyi Ayah kituna jiga nu curiga ka Oning harita. Ulah kitu nyai atuh ngomong teh. Ulah kitu. Cek si Sudin ngageuingkeun pamajikanna harita. Oh, atos nyaningnya kuring amit. Mugi lancar usahana di dieu. Salam ka Oding, bejakeun wae nya. Kuring teh mulang kitu. Adek nitip moal ieu jang emak, jang budak di lembur ning. Nya antosan sakedap Kang. Nyi Oning kituna gura-giru nyokot duit 200.000 blus kana amplop terus belik deui ka hareup harita. Hapunten nya Kang nya ngariweuhkeun. Oh, teu naon atuh adatna ye. Adatna jeung tatangga mah kudu silih tulungan.
Manggasnya nya atunya. Assalamualaikum. Nya, waalaikumsalam. Nyi Oning kituna merhatikeun Sudin jeung Ceyayah arasup kana jero mobil truk diuk di hareup. Nyeh Nyi Oning seuri ngabebetkeun imut kituna. Ari Ceyayah mah geus teu hayang nempo beungeut Nyi Oning hatena pinuh rasa curiga. Yen warungna sepi pasti didalaka ku Oding. Ngan geus kitu mah galayang-galayang mobil truk indit Nyi Oning ngarenghap ngusapan dada asa ngemplong. Kang Sudin jeung pamajikanna teu curiga ka manehna jeung salaki malah mah embulang ka lembur. Hartina mah geus aya saingan deui cenah usahana. Alhamdulillah ayeuna mah eueuh saingan geus balik geuningan ka lembur. Mudah-mudahan wae sinade lembur wae bareng keur kitu ngarenghap Nyi Oning nyarande. Kana kusen gap takrakna aya nu nyekel harita gebeg Nyi Oning reuwas geuningan ngagebeg. Taya papadana harita barang ngalieuk geuningan. Aduh waktosna seep. Aduh waktosna kabujang seep. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-20 hijinya muhun mangking ce ngahaturkeun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.